Perkara gedang. Aduh, Wak, iya kumaha, Wak? Aduh, Wak, iya Pak Haji, Pak Haji Putih nelfon, Wak. Aduh, kumaha tuh, Wak? Udah umat di harapan eta kebon gedangan garan. Tuh, Wak, buat deui siapa ya? Itu ngelaporan ke Pak Haji. Iya, kuwa ieu kalau angkatna, Wak. Wak, angkatna kuwa, Wak. Wak, kuwa. Ah, kuwa. Ayo tepu gua, Wak. Kuwa. Wak. Bingung angkat wae kitu, Wak. Uwa kajum kumaha kabarna sehat. Sehat Pak Haji, alhamdulillah sehat. Lain wa eta masalah kebon cenah cek si abeh gedang urang di pauku wa ajum jeung wa onai. Sanes abi Pak Haji, Mang Ona eta anu ieu keunana mah. Naon Pak Haji iyo ketang teh nu naik lagi Kade ulah dipaukan wae atuh euy soalna eta gedang teh keur bahan nuklir engke pas perang dunia katilu. Aduh, hampura Pak Haji, da abi mah ngarukur hiji, da tadina haji hayang ngarujak, nepikeun ka abi ge kaburusutan ngadahar gedang Pak Haji teh hampura we Pak Haji, hampura abdi, hampura. Ulah kitu deui nya. Mun Pak Haji hampura pisan nya, Walik, Pak Haji. abi sareng Mang Ona nya. Hampura pisan.